Awang, Eka, kade gerak kade. Peperangan rame kau. Uing kangen euy. Kangen kanan. Ke tempat orang. Ke anu baheula mah geuning. Anu sok madog sampai batur bareng-bareng. Terus teh dudurukan bareng-bareng, dahar bareng. Aing hayang ka ditu euy jeung barudak. Emang di kali mana? Nya heula tuh mata kangen oge. Ya tadi kali itu. Hayu. Siapa? Mana poho ke tempat orang? Kalau di sawah. Di sawah teh ya dudurukan. Ya ka ditunggus lah mana mah pohoan. Asik euy, arek ka tempat urang. Ih. Wah, ieu naon euy? Ini apa ya? Aneh euy. Apa ini? Wah, aku di mana ya? Kenapa aku ada di sini ya? Kakak, asli sama kak. Nya geningan kemana dah? Kan ngeputan orang teh kak. Alah, tinggalkan, balikin ke nuturkan. Balik ayo. Wah, kayaknya ini gara-gara cincin ini nih ya. Gak bener ini ya cincin. Kenapa saya ada di sini? Tapi ini cincin. Kenapa bisa menghilangi saya jujur ada di sini? Heran saya. Wah, itu kayak anak-anak tuh. Kak, asli ini sama mana? Tuh, Mau jangan dekat tempat orang. balik dengan teh terpedak. Maka nyumputan coba. Si Anwar sama si Eka tuh. Ah, samperkeun. Oi, Awang, Eka, tungguin aku, oi. Kalian kemana aja? Saya nyari. Tunggu mana kemana wae? Orang kali dua lu kau. Tinggalin. Asli ini sebenarnya kita lebih tadi kan nyumput. Bisa bahasa Indonesia kieu. Pengaturan apa saya? Diam. Kita. Tunggu dak deh. Hoi, Anak-anak. Woi, kenalan. Woi. Anak-anak lagi apa nih di sini? Lagi ngobrol. Ngobrol apa? Tentang sampe. Ngomong Indonesia, woi. Tanis, ada geus nepi ka tempat orang baheula. Tempat mulem sampe. Apa? Belum sampai. Apa itu belum sampai? Proper tapal wae meni. Oh, Denis. Ngomong bahasa Indonesia wae. Ih, Kesang wae. tok sowan. Ari mana kunaon, Denis? Gak tahu. Gak apa-apa. Kakak, Denis parisan coba bisa naon naon gitu. Diam ih. Kamu. Ini naonan. Tuh, penaunan. Ayo naon nih sih. Ini cincin.
Ngali coba ningali. Nis. Kok kita ada di sini? Pugu ingin jujur aja dia tadi meresan teh lempang kan saya di tempat orang deui gini euy. Heran gue. Nah, si Awang ngomongnya jadi kieu. Wah, si Awang kunaon? Tadi si Denis, ayeuna si Awang ngomong Indonesia teh. Jangan pengaturanna rusak. Mana emang pengaturan ada HP. Ya emang aku teh HP. Iyalah. Apa ini? Itu cincin bodoh. Halus ya kak. Ya bagus, cincin apa ini? Cincin batu akik lah. Oh. Mana orang Sunda tapal naon? Oh. Oh, gara-gara cincin bapak teh. Kenapa? Sirik ya. Bagus tuh. Sama di abong-abongkeun wae cincin gitu deh. Makina orang bisa cepet. Nah, sekarang ini aku yang punya. Manehna? Cincin pas ditungkul dipakai. Bagus ini. Mau nggak? Mau. Mau? Hah dia? Nah, cincin yang bagus ini. Coba minjam. Minjam. Bagus ya. Goreng. Entong minjam mah. Minjam atuh. Bagus. Cuma tadi goreng cek mana? Bagus. Ya tadi goreng ngomong ke. Goreng cenah. Goreng patut cenah. Coba orang ini lah. Wih bagus ya. Coba orang minjem. Ya bagus. Coba orang minjem. Bagus. Hang tidak tanpa perebutkan tidak. Cincin aku diperebutin. Jadi dia bang, ini bang. Enggak dia. Bang, wing aneh euy ka cincin ieu. Geuning, nah wing pas mimiti iklan ieu jujur ada di saung itu. Nah jadi bahasa Indonesia ngomongnya. Tuh tuh. Eta mana manggil di mana cincina? Jadi tuh di tempat ada ngarek datang teh ya. Oh, pantesan kan orang ngali ka tukang terus Denis. Denis ngangkat kon kitu. Ka saung Nyumput. aneh ieu cincin euy. Siga mah ieu teh aya aki-aki gitu ngalewat, ieu murah gitu nya. Meureun kitu. Aki-aki orang Betawi juga nama. Iya pasti. Betawi jauh tapi nya Betawi itu. Kan mudik atuh bisa adu lurna di Subang. Enggak ada. Orang itu apa lah tuh? Oh iya. Aneh ieu. Ieu. Nek picen wae gitu. Ulah. Pajangkeun. Di mana? Hah? Di mana urang? Aya tuh. Kalem. Kan cenah rek belum sampe. Belum sampai wae. Ayo. Ayo tuh belum sampai. Ayo. Tapi mana sampuna? Tuh. Jadi itu dah. Eta perasaan itu. Sampai beli. Tuh sampe. Eta mah cukut. Oh, eta sampe. Bocah sakit woi. Tuh orang nggak sampai yuk. Ayo. Yuk. Berangkat. Atuh. Mangkat ayo atuh. Kalian jangan ngalah-ngalah sampo orang lain loh, itu dosa. Itu dosa loh. Kan ngajakan di itu ka urang. Tuh ka pas ngajakan tadi jalan yang ngalungit. Kapanggil pakai bahasa Indonesia. Ayeuna ceramah deui. Ceramah sok-sokan. Heuh.
aing poho eta gara-gara cincin dicepekan we. Geus lah urang madog deui lah sampeuna. Aduh. Tapi na dosa euy. Ngalah sampu batur teh nya teu bebeja deui. Umat ayeuna mah geus urang eta lah non ulin tong di tempat urang deui. Urang ka mana we lah ningali konstitusi luar negeri. Ari mana orang jauh-jauh di ditu ka dieu. Teu jadi ngasampulna. Enggeus soalna ieu non dosa pamali cekolot baheula oge sampul ge. Geus lah urang ka sabeulah wae. Naon sabeulah emang? Komplek sabeulah. Ulin di ditu. Hayo tuh. Hayo. Wing penasaran kene eta ka cincin cigana sakti wing teangan deui. Mana nya tadi ku jalung di dieu. Wah, ieu euy kapanggih. Kuing cobaan tadi ngaleungit. Kadang bahasa Sunda, kadang bahasa Indonesia. Sugan we bisa ngapung Tuh kan, bener cincin ieu bisa ngapung mantap. Ayeuna urang balik. Bisa tuh lompat tarik. Ting balik weh. Dak. Aduh, Aris Danis sama Mas Danis. Tuh. Kemana? Woi, kemana woi? Tuh. Iya. Di dia mana? Di dia. Ya iyalah. Saya pakai cincin. Sakti cincin sakti. Tadi saya udah terbang di sana. Pinjam. Nih. Wah, hanya sakti cincin kayak gini doang. Padahal cincinnya itu ya. Gak kan? Iya. Sare weh. Nah, geus ya berarti ieu teh gara-gara cincin Nah kan orang geus keluar ti zona itu tuh. Naon itu teh ngaranna? Kebon jelema nya heula tuh kebon mah milik jelema. Naon? Itu kan tempat urang. Nah, ayeuna mah maling-maling sampai deui bebas ayeuna mah anu kan maling hayam di mana mah. Maling siapa lah tinggi-tinggi. Emang paling mah gede dosana imane bloon. Aku letik dosa gede kata situ. Oh, di kilo. Nah, ieu mah batur mah anu gendut. Ai anu gendut 50, ai nu cungkring 100 kilo, Bro. Lo baku dosa tuh dah. Nya macan tuh hampang kena nyambang. Berat, Bang. Aduh, berat. Berat. Cabak, Bang. Ya. Berat bener. Oh, cabak baru dah. Aduh, berat terus ya. Aduh, berat. Mal bisa sih, tanggalun tuh. Boleh.